urang bangun bungaheuna mah ti mantas gaji sedekah tadi kakak mah ikhlas bara duit 1000 paingan atuh teh bakal ikhlas ka eta ge kembali meuli rokok cek kadijakeun bae geus meuli rokok aya kombalina geus teh dideuleu-deuleu dikadijakeun duitna sabaraha duit 10.000 meuli rokokna 5 aleuh 10.000 meulina 5 jadi sabaraha tah sasana eta mah kadijakeun cek tah paling ge 1.000 2.000 geus loba omong ikhlas penting di aku bae ku Tuhan Syekh kecekuan saya teh ieu saya ya abdi nu sidok teh sanes baruit 2.000 belah ditu kecekuan saya teh kieu kuari mah make bendera anu 10.000 nu 100.000 belah dieu nu 50 belah dieu anu 10.000 belah dieu nu 1.000 mah geus di mana bae nya lah ya Allah ya Rabbi Karim komo tamanu segala geus ngondisikeun hewan dan lain alhamdulillah unggal tahun aya nu geus peduli kitu ya sapi ya munding dan lain sebagainya kitu nah ieu keur carita penerus penegak agama Allah subhanahu